ومن تبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله واتقوا الله والرسول وأولي الأمر منكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي عندي محمد ومعرفتك نتوسل إليك يا الله بالتعالى إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وذريته وإلى إخواني من الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين والخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله وإلى مؤسس هذا المعهد المختارية وإلى مؤلف هذا الكتاب غفر الله ذنوبهم اللهم انفعنا بعلومهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di saya ieu teh naon ngaranna teh Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 18 nyandinya. Wa qala Anas eta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Anas radhiyallahu anhu. Wa qala sareng parantos nyarios parantos ngadawu sa Anas radhiyallahu anhu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sami'tu nguping kuring Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadau Kangjeng Nabi ayyumam ra'atin waqafat ma'a ghairi jaujiha ayyumam ro'atin ari anu mana wae awewe na atawa ari nu mana wae hiji awewe waqafat cicing atawa nangtung itu imro'ah ma'a ghairi zaujiha sarta salianti salakina itu imro'ah wa yakunu sareng bukti itu ghairu di mahromin eta lain lalaki mahrom alias batur min hati itu imro'ah illa auqafa kajaba yen nyicingkeun ha ka itu imro'ah saha Allah Gusti Allah ala safiri jahannam dina gawir atawa dina sisi neraka jahannam wa yaktubu jeung bakal nuliskeun Allah laha pikeun itu imro'ah bikulli kalimatin kalawan saban-saban kalimat alpas sayiatin kana 1000 kagorengan. Ieu di antarana penting seorang istri ngajaga dirina sebagai istri anu geus boga pasangan hirup atawa anu geus berumah tangga. Seorang istri nu tangtungna geus berumah tangga geus boga salaki teu meunang ngobrol jeung lalaki nu sejen, teu meunang ngobrol jeung lain mahramna. Sabab ngajaga dirina bisi kagoda atawa ngajaga dirina supaya henteu kakababawa. Nah, di antara dina ieu keterangan disangemkeun siap macai wilujeng mohon hatur nuhun mangga salamat di jalan
Nah di antarana tina sababiah awewe nu teu bisa ngajaga dirina di mana-mana eta awewe atawa istri ngomong jeung lalaki nu sejen nu lain mahramna bari eta obrolan teh nu teu aya manfaatna maka kajaba Allah bakal nyicingkeun ka eta awewe dina sisi neraka alias dina neraka we. Ada sisi narek tengahna ge teu ngeunah atuh. Neraka mah sugan anu ngeunaheun gitu. Digawirna. Cek Mang Ulis ge boro-boro kudu kitu nyeun tenda digawir kapan ripuh heesna oge kitu. Sarena oge. Jeung Allah bakal nuliskeun ka eta awewe dina setiap perkataan dina setiap kalimat nu diobrolkeun atanapi ngobrol perbincangan antara dirina jeung lalaki nu sejen nu lain mahramna alias batur maka sakalimat eta dibalas ku Allah ku 1000 kagorengan. Jadi dina ieu keterangan teh supaya pamajikan ngajaga dirina. Sebab urang geus boga pasangan hirup di mana-mana awewe di mana-mana isi nu geus rumah tangga tuluy ngobrol cicing ngariung jeung lalaki anu lain mahramna alias batur maka Allah bakal nyicingkeun ka eta awewe dina neraka plus setiap kalimat nu diobrolkeun jeung eta lalaki nu lain mahram ku Allah dicatat 1000 kagorengan. Mata kahade da pangpangna mah teu pati kieu we atuh ngobrol wae meuni teu meunang lain teu meunang bisi aya pihak katilu gitu bisi aya setan anu ngaruksak akhirna ngaganggu karena terkecil kemungkinan nalika keur ngobrol tuluy we pamajikan teh bogoh ka eta lalaki terkecil kemungkinan atawa si lalakina jadi bogoh ka pamajikan urang tuluy digoda rek kumaha urusanana. Jadi teu pati-pati dilarang teu pati-pati teu meunang kajaba supaya nyalametkeun diri ngajaga keluargana. Di beruntung jeung urang teh kudu nganuhunkeun kana ieu keterangan teh jangan ngajaga keluarga urang. Wa qala sareng ngadausaha Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma amin ya Allah ya rabbal alamin. Sami itu nguping kuring an nabiya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin ari nu mana wae awewena kharajat nu kaluar itu imro'ah min baiti zaujiha ti imah salakina imro'ah illa la'ana kajaba ngalaknat hak ka itu imro'ah naon kullu rotbin sakur-sakur makhluk atawa barang anu baseuh waya bisin jeung sakur-sakur anu garing. Di mana-mana awewe pamajikan anu geus boga salaki atawa anu geus rumah tangga kaluar ti imah tanpa izin nu jadi salakina maka eta awewe ku Allah bakal dilaknat. Di antara nu ngalaknatna sakabeh makhluk Allah rek benda nu baseuh rek benda nu garing nyacai baseuh ngalaknat eta ka awewe ngalaknat ka eta pamajikan alias kudu bener-bener seorang makmum seorang istri mengikuti perintah nu jadi suamina atawa ngajaga kana rumah tanggana nya kaluar ti imah lagi teu meunang lain teu meunang bisi nimbulkeun fitnah gitu. Lajeng wa qala sareng nyarios parantos nyarios sahat Talhah bin Abdillah radhiyallahu anhu amin. Sami'tu nguping kuring an nabiyya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu bari nyarios Kangjeng Nabi ayyumam ra'atin ari nu mana wae awewe qalat eta nyarios itu imro'ah li zaujiha kasalakina imro'ah kana lapad ma ra'aitu minka khairon qattu ma ra'aitu teu ningali kuring minka ti anjeun ceuk awewe na teh khairon kana kahadean qattu sama sekali illa ayasa kajaba megatkeun hak ka itu imro'ah sa Allah Gusti Allah min rahmati tina rahmatna Allah. Ayo awewe anu ngomong ka salakina pok cek eta awewe cek pamajikan kanu jadi salaki nama urang masa prakawin jeung salaki urang sugan aya salaki urang kahadean ka urang saeutik oge eueuh. Nah biasana kaluar eta teh nalika keur nafsu nalika keur emosi eueuh saeutik oge salaki urang mah kahadean ka urang teh kahade bahasa eta
bakal jadi bumerang jang dirina, bakal jadi pelantara jang kacilakaanana. Naon sababna? Sabab Allah moal ngarohmat ka eta awewe salamatna, salamat teu menta hampura kanu jadi salakina. Illa ayasahallahu min rahmatihi. Eta teh sok loba nu ngobrol kitu teh nya. Sok loba nu curhat, cenah salaki urang mah sugan, mere kahadean ka urang saeutik aya cenah kanu saeutik lah. Lobana mangamadaratkeun eta kahade bahasa kitu teh tah. Pamajikan teh gitu. Pangna daek kawin oge berarti geus siap narima sagala rupana. Wa qala sareng parantos nyariosa Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu amin. Sami'tu nguping kuring Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu madau Kangjeng Nabi atanapi Rasul ayyuma mra'atin arinu mana wae awewena istaghallat eta katungkul atawa nu katungkul itu imro'ah bi idayati zaujiha ku nyeri nu jadi salakina itu imro'ah hatta yutalliqa sehingga nolak ngaragragkeun talak itu zaujha ka itu imro'ah fa alaiha maka eta tetepikeun imro'ah adabun adabullahi ari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Saha wae awewena urang mana awewena rek naon wae keturunan posisina di mana-mana awewe nu katungkul hayeuh nganyeri nu jadi salakina saking salakina geus nyeri ku nu jadi pamajikana sabab moyok wae ngahina wae tuluy nu jadi salakina teh geus teu kuat nepikeun ka nalak geus atuh hari kitu carana mah mun maneh bener teu narima ku kehadiran urang sebagai nu jadi suami tawaleh unggal poe nyarekan urang moyok ka urang wah sagala rupa geus we ayeuna mah ngeusan jeung urang teh ditalak maneh teh langsung talak 3 nya umpamana ngeusan jeung urang teh ngeusan tah bari eta salaki ngeusan nate nalak nate tina sababiah geus loba ka nyeri ku nu jadi pamajikana maka fa'alaiha adzabullah pantes eta awewe bakal menang siksaan ti Allah Subhanahu wa taala tak kudu dijaga atuh saeutik ayeuna mah awewe teh loba nu kitu teh tak bener rumah tangga mah ulah ngudag kana beungeut ada ya isan teh cepi tadi uji can karawin hade pisan sok loba anu keur waktu memeh kawin mah meni amis meni bager geus kawin mah Allahu akbar salaki teh eueuh we harga dirina napikeun karek pangajian bulanan ge teu meunang ku pamajikanana ampun ting rek pangajian bulanan bade ka mana bade pangawasan sasihan ayeuna cicing bapak meni kana cicing we di imah yo ieu ge akur rumah tangga teh urusan teh akur kewajiban bapak bea karep eta teh pamajikan nu kitu tah nu nurus tunyung teh eta pamajikan nu kitu salaki rek nyieun kahadian nepi ka dilarang ku pamajikan Allahu akbar bisi aya gitu mata ka alumni lamun kawin cek bapak oge lamun neangan ti pamajikaneun lain hungkul ngan saukur geulis lain ngan saukur bener ku ditelaah mencekasana mah kudu nyieun baiatur ridwan ieu teh euy kudu nyieun perjanjian we imah geus sok urang wayahna ke lamun geus kawin jeung maneh urang rek pangajian bulanan wayahna ente ulah ngalarang mangga kudu teh kitu sigana teh ieu mah nepikeun karek pangajian bulanan ka Al-Muhtariah da sieun ku pamajikan padahal itu bekal jang rumah tangganya bekal jang rumah tangga ade tah yang keserkeun ka alumni tah saya tah ampun ting ulah nepikeun kaki teh eta pamajikan nu kitu tah lamun aya pamajikan nu kitu teh eta teh fa alaiha adabullah eta teh duh siga we nu senang salaki teh padahal tertawan salaki nu kitu teh siga nu senang ada rumah tangga senang mah ci rumah tangga nu senang ya ke karasa kunci ku Isan ku Cepi ku Uji tok tanyakeun ta ka Andi ka Uki ka Mang Ulis rumah tangga nu senang mah sebetulna bener lain diuwuh ku naon ku harta lain tapi diberi keharmonisan kanyamanan jeung pamajikan betah masing ala kumaha bisa diajak kompromi
bisa menyesuaikan kondisi keayaan salaki keur kieu, menyesuaikan eta nu betah mah enci ayeuna kawin jeung jalma nu beunghar bea karep wah kurang kumaha tapi urang nu jadi pamajikan ci seolah-olah dibabukan kudu jadi salaki moal ngarasa katawan tungtungna bener geuningan sok rasakeun masih ngalaku mage mata kunaon mun rek kawin teh paribasa istihoroh tatanya kan lain saharitaeun urang kawin teh. Terus waqala sareng parantos ngadausa Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sami tunguping kuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadau Kangjeng Nabi eta napi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisi alumni Muntariah nu kitu. Bisi eta. Moal aya nu ngaku. Ayyuma mra'atin ari nu mana wae awewe na kalafat eta merdi atawa nyupri menta itu imro'ah zaujaha kasalakina itu imro'ah fauqa qatihi disaluhureun kamampuanana itu zawaj illa adzaba kajaba nyiksa hak ka itu imro'ah saha Allahu Gusti Allah taala ma'al Yahudi sartana golongan orang-orang Yahudi wan Nasara jeung orang-orang Nasrani. Ya, di mana-mana pamajikan barang penta kanu jadi salaki. Bari barang penta nu jadi pamajikan kanu jadi salaki teh di batas kemampuan nu jadi suamina, nu jadi salakina, maka kecuali Allah bakal nyiksa ka eta pamajikan sarta dihijikeun jeung orang-orang Yahudi jeung orang-orang Nasrani. Lain berarti ulah menta kasalaki lain sok barang penta kasalaki dah hakna aya hak tinu jadi salaki ngan urang nu jadi pamajikan kudu bisa ningali kemampuan nu jadi salaki kira-kira lamun urang menta A kanu jadi salaki sanggupeun moal mun menta B kanu jadi salaki sanggupeun moal mun teu sanggupeun geus ulah maksa tuh bapak tingalikeun si itu oge hayang anu dibere heueuh ulah bisa diaklun ulah diakurkeun jeung batur ulah diakurkeun jeung nu sejen atuh lamun kitu cenah mah kunaon maneh make kawin ka urang jeung daek dikawin ku urang matak naon kawin jeung batur kan kitu lamun dibalik-balikeun mah da urang mah mampuna sakieu nya sakali lain berarti ulah menta ka saha ka salaki lain berarti ulah boga kahayang sok wae ngan tingali kemampuan nu jadi salaki. Pak, pamitiasa meser kulkas nu genep panto we. Sugan majeng lomari iman lemari baju eta mah. Hayang kulkas nu 2 panto, nu 3 panto, ceuk salakina teh. Aduh, mah bujeng-bujeng nu 2 panto. Tingalikeun panto dapur ge can kapantoan. Ya imah oge masih keneh can kapantoan tos we lah nu sapintu oge mung baeud dah kana jadi salaki pedah teu dicumponan awas hati-hati naon sababna illa adzabahallahu ma'al yahudi wan nasara tah awe nu kitu teh awewe nu bakal disiksa ku Allah naudzubillahi min dzalik ade ulah boga bayangan lain ulah barang penta kasalaki nuntut hak gitu kasalaki wa qala sareng parantos nyariosa Sa'd bin Musayyab qala ngadausa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin ari nu mana wae awewe na tolabat eta nyuprih imro'ah zaujaha kasalakina imro'ah syai'an kana hiji perkara wahia bari ari itu imro'ah taklamu eta apaleun imro'ah annahu kana yen sanya na itu zauj layak diru eta moal mampueun atawa teu mampu itu jawaz alaihi kana itu se illa tolaba kajaba geus nyuprih hak ka itu imro'ah sa Gusti Allah yaumal kiamat dina poe kiamat bimtidadil adabi kalawan manjang kena siksaan kieu
Nu kadua ya masih kena bahasan. Saha wae awewena anu menta kanu jadi salakina, menta kana hiji perkara atau boga kahayang, bari si pamajikan teh apaleun di mana dipenta teh moal matak naon mampuun kan anu tadi mah barang penta ka salaki teu apal salakina teh ting bisaeun ting mampuun ting henteu nya ternyata pas dipenta teh teu mampuun ya maka eta mah disiksana teh tuluy maksa maka eta mah disiksana teh sarta orang Yahudi jeung Nasrani ayeuna mah beda redaksina kieu saha jalma saha awewena pamajikana nu barang penta ka salakina menta kana hiji perkara bari pamajikana teh apaleun ieu salakina moal mampu seolah-olah ieu mah keur neangan kalemahan salaki we seolah-olah ieu mah keur nurunkeun harkat martabat salaki we apaleun salaki teh lamun dipenta ieu teh moal bisaeun moal mampueun maka di mana eta nu jadi pamajikan keukeuh menta maksa mentana catat illa tolabahallahu yaumal qiyamati bimtidadil adab maka jalma nu barang pentakan nu jadi salakina bari apaleun eta awewe salakina moal mampu ngan apakah moal mampu mereka nu jadi pamajikanana akur jeung keur memperpanjang siksaan engke dina poe kiamat ngerenyeng ya naon tuh ngerenyeng teh naon tuh bahasa kerenna teh ngerenyeng merenying merenying ngonya ngerenyeng bahasa Indonesia na kekeuh mulanya nu rada ngeunaheun jadi geus apaleun salakina teh moal naon geus apaleun dirina teh gaji salakina geus apal sabaraha kamampuan salakina geus apal sabaraha der hayang meuli helikopter pokoknya hayang meuli helikopter jang balik engke di mana mudik teh teu riweuh ka Cikatomas teh di mana bulik teh moal macet jang luhur mah keukeuh tah atawa siga kitu yo rek traveling pak atuh ulin lah pak ka Bali cenah teu boro-boro ka Bali sakeling ka situ gede ge teu dahar kapan urang teh saminggu ripuh yo keukeuh hayang ka Bali ngerenyang we tuluy eta kumaksana teh akur jeung menta kalos supaya dililakeun ke disiksana di akhirat tingali kamampuan nu jadi salaki lain ulah menta wa qala sareng ngadawu saha Abdullah bin Umrin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma mar'atin ari nu mana wae awewena asabat abasat anu gawe cemberut itu imro'ah fi wajhi jaujiha di hareupeun salakina itu imro'ah illa ja'at kajaba datang imro'ah geus datang imro'ah yaumal kiamati dina poe kiamat muswaddatal wajhi bari anu hideung wajahna illa antatuba kajaba yen tobat itu imro'ah wa tarji'a jeung kembali atau balik deui tobat ka Allah atau kembali kana sakuma biasana kembali nyuhungkeun pangriksa ka Allah Subhanahu wa taala di mana-mana awewe pamajikan tuluy gawe kurang hade di dieu mah bahasa lagi abasat camberut di mana-mana aya pamajikan anu buat baeud ka salaki camberut di hareupeun nu jadi salakina teh wah goreng budi di hareupeun nu jadi salakina teh illa ja'at yaumal kiamati muswaddatal wajhi kecuali engke dina poe kiamat eta awewe eta pamajikan nu samodel kitu buat baeud kanu jadi salaki camberut di hareupeun nu jadi salakina bakal hideung wajana alias tidak bercahaya moal bercahaya di hareupeun Allah teh kecuali ila antatu bawa tarji'a kecuali tobat harita kene aduh bapak hapuntennya neme abdi teh kirang sae sikap teh akhlak teh kitu minta hampura kana jadi salaki eta bakal bercahaya deui jadi mending kene hideung keur waktu hirup daripada hideung geus maot
asa kahatean we. Tah eta kahadenya entak bapak teh kunaon ka alumni awewe kudu marilu jeung lalakina teh lain ku naon ieu ngelingan termasuk ngelingan jang diri sorangan. Wa qala Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu amin ya Allah ya rabbal alamin sami'tu nguping kuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadau Kangjeng Nabi ayyuma mraatin ari nu mana wae awewena aglobat eta nu gawe bendu imroah jauja kasalakina imroah wahia bari ari itu imroah dolimatun eta anu dolim au godobat atawa bendu itu imroah alaihi kajauj lam yakbal maka moal narima salo Gusti Allah min hati itu imroah sorpan kana ibadah parduna wala adlan jeung moal narima kana ibadah sunnahna. Di mana-mana awewe atawa pamajikan anu bendu kanu jadi salakina bagi boga rasa rek ngadolim ka salakina ieu mah ngahaja kitunya ngahaja naona ngahaja ku benduna teh meh diajak ulin berarti kan ngadolim ta ngahaja ku benduna ku buat baeud kanu jadi salakina teh meh dipangmeulikeun barang meh dipangmeulikeun banda nu dipikahayangna awas lam yakbalullahu minha sorpan wala adlan eta pamajikan nu samodel kitu moal ditarima ku Allah ibadah anu wajibna ibadah anu sunnatna. Hartina ibadah fardu ibadah sunatna teh jadi mubah sabab kasalakina goreng kan ngahormat kasalaki turut kasalaki ngabungakeun nu jadi salaki teh ibadah eta teh. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi yaqulu ngadau Kangjeng Nabi la ana geus ngalaknat saha Allahu Gusti Allah al musawwifati ka pirang-pirang awewe musawwifah kila dicarioskeun wama jeung eta naon al musawwifatu ari awewe musawwifah atawa ari musawwifah ya Rasulullah qala ngawalar Kangjeng Nabi allati ari musawwifah teh eta awewe yad'u anu ngajak hak ka itu imroah saha jaujuha salakina imroah ilal pirosi kana kasur patusawi putuluy ngengke itu imroah lahu ka itu jauz watas tagilu jeung katungkul itu imroah anhu ti jauz hatta yagliba sehingga ngalindih ka itu jauz non annaumu sare. Ye jadi sebatkeun Allah ngalaknat ka musawwifah saha ari musawwifah teh ari musawwifah teh Rasul ngawalernya eta awewe atawa istri nu di mana diajak ku salakina gawe diajak ku salakina blak tuluy we eta awewe na teh ngengke bahkan ngahajakeun nepikeun ka naon beberes heula baju ngistrika heula tamat nepikeun ka eta salaki nungguan satibrakna nungguan pamajikana supaya sare nungguan pamajikana supaya daek gawe daek jima jeung salakina eta salakina teh nungguan ceuk pamajikan teh kieu antosan panya sakedapi beberes acuk heula gegero heula tungguan tamat tibra Allahu biya karim tah awe nu kitu teh dilaknat ku Allah teh jila mun geus dititah diajak ku jadi salaki ulah ngengke acenah abi da pamanggegero maknya salaki jeung gerohan berharga kena gerohan euy ya Allah biya karim teh ya Allah ngalaknat ka musawwifah ari musawwifah teh saha saur Rasul ari musawwifah teh nyaeta allati
yad'uha zaujuha ilal pirosi fatusawifu lahu wa tastagilu anhu hatta yaglibahu naum. Awewe nu di mana diajak nu jadi salakina pikeun gawe pikeun sare babarengan jima we lah tuluy eta pamajikanna teh ngengke heula karena aya pagawean anu sejen tina sababiah salaki nungguan kana pagawean eta awewe atau pamajikanna tamat tepikeun katibra sarena eta pamajikan dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak antosan sakedap gigero heula aing berharga keneh cucieun daripada urang daripada salaki, berharga keneh katel daripada salaki, berharga keneh susuk daripada salaki, berharga keneh naon deui Allah senok daripada salaki. Ya eta teh nu kitu teh mutasawwifah. Jadi mutasawwifah teh nu sok ngengke diajak kudu jadi salaki nepi ka salakina teh nya geus poho we. Ulah urang nya. Wa qala sareng parantos ngadawusaha Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ayyumam ra'atin nadarat ayyumam ra'atin ari nu manawe awewena nadarat nu ningali imro'ah fi wajhi jaujiha di hareupeun salakina imro'ah walam tadhak jeung teu seuri teu mesem itu imro'ah fa innaha maka sanyan imro'ah la taro eta moal ningali imro'ah al jannata ka surga abadan dina salawasna ila antatuba kajabayeun tobat itu imro'ah wa tarji'a jeung kembali itu imro'ah wa yardo jeung mikarido an hati imro'ah sajaujuha salakina imro'ah ajang kieu dia dina salah sayos hadis nu katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu amin ya Allah ya rabbal alamin Rasul kantos nyarios kieu saha wae awewena nu ningali salakina bari teu seuri-seuri acan atawa di mana aya awewe panggih jeung nu jadi salakina pahareup-hareup jeung nu jadi salakina bari si wajahna teh teu mesem-mesem acan alias teu pikaresepeun mun tadi mah abasat jamedud maka hakikatna eta awewe teh keur embung ningali surga weh sabab ningali wajah nu jadi salaki bari ku paningali anu pikaresepeun eta teh akur jeung keur ningali pisurgaeun kelak di yaumil kiamah. Allahu biakarim. Jadi lamun engke cepi geus kawin jeung pamajikan teh ningali cepi bari surah seuri tah pamajikan teh keur ningali surga di dunia. Pikeun seorang istri surga di dunia itu adalah suami. Pikeun seorang anak surga di dunia adalah orang tua. Entak lamun pamajikan ke enci di mana kawin heg pareup-pareup jeung salaki teh ngarasa betah nyaman ku ayana enci teh kudu jadi pamajikan teh eta teh jalan pi surga ulah kieu lamun ningali ka salaki buat baeud berarti keur ningali pi narakaeun ampun teh komo bari naon goreng sungut mah sok loba eta teh salaki pamajikan goreng sungut ka salaki bahkan Nabi kakan aya hadis nu nyarioskeun hilap deui nya keteranganna di mana-mana salaki neundeun rasa katugenah ka nyeri kudu jadi pamajikanna tamat nepi ka maot we eta teh diringankeun disiksa ku Allah Subhanahu wa taala kalebet jami anu maot syahid ngan eta pamajikan bakal ngarasakeun kanyerina engke sabada maot seperti kanyeri nu dirasakeun kudu jadi salakina. Bahaya ta. Saking nu jadi pamajikan kudu hormat ka salaki. Ngan rata-rata sok aya egona pamajikan teh atau awewe teh. Awewe bapa lamun nyieun konten ieu bakal bandung ngahujat. Pasti cek ibu-ibu, tuh ngeunah lalaki mah. Nya wah geus beak eta teh kitu. Hai urang mangan saukur nganepikeun nya. Atawa awewe aku ngunah cenah nya lalu dipikir-pikir ceuk saha salaki teh tanggung jawabna badag salaki teh tanggung jawabna badag pamajikan teu salat nu disiksana salaki pamajikan urusan headna teu apal nu disiksana saha salaki pamajikan teu ibadah nu disiksana oge akur salaki lagi milu kasiksa
marukankeun ngeunah jadi salaki artina rek salaki rek pamajikannya duanana oge aya kabingung aya kasusah aya kangeunah gitu aya di mana salaki teh ngarasa bingung tapi tepok meureun aya di mana pamajikan ge bingung tuluy tepok akur duanana oge da geus aya tupoksina masing-masing jadi ulah sok milu riweuh kana tugas anu geus ditetepkeun ku saha ku Allah bakal nikmat urang da meureun urang kudu kieu kewajiban orang di dieu tah eta mudah-mudahan ageng manfaatna cekaplah sakitu rajengkeun ku pangersa bagian saeun mah urisna sabelah sewang eta mudah-mudahan ageng manfaatna khususna kaya urang sadayana teh aya sanes mudah-mudahan rumah tanggi urang nu tos rumah tanggi ku Allah dipaparinan rahmat dipaparinan katentraman digarampilkeun rezeki milikna ku Allah Subhanahu wa taala pamajikan istrina mudah-mudahan dipaparinan katawakalan kasobaran suamina dipaparinan katawakalan kasobaran duanana mudah-mudahan ku Allah dipaparinan rezeki boh rezeki pamajikan rezeki nu janten suami nah sakitu nu tiasa kapihantur hapunten nu kasuhun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka futuhal hijabi fil mikana fi bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil